Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Betul. Aku takut sayangmu terbagi. Aja dong aing sok poho gerak. Aku takut rindumu terbagi pada orang. Sok ini balik dong ku aing gerak. Pada orang lain. Betul. Cukup saja. Anjay. Nih, si Imam nih. Bisi salaki balik dagang teu payu. Bisi salaki balik dagang teu payu borora eta arek aya nu meuli kah dicaram ku indungna. Mah hayang sosis, sia kamari ge meuli sosis utah. Eta euceung ngomong kitu kadenge kudu ngajual kudu padagang nyeureun hate eta. Mentak lamun moal meuli teu kudu ngomong macam-macam. Moal mah moal bae, geus mah teu boga duit kitu. Lain ngomong kalaka kamari ge sia mencret. Ih suudon pan eta teh. Batur mah keur usaha. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wassalah wa ala alihi wa ashabihil mujahidina linailis sa'adati wan najah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aydan
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa iyyakuna rizquhu fi baladihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, syekhunal mukarram, mudah-mudahan sapapaosna aya dina ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ais pangampih bepayung lembur pangersa Bapak Kuwu mewah kula wargi BPD kalih LPM Babinsa kalih Babinmas Ketua Karang Taruna kahandapna aya Bapak Ketua MUI Desa naon? Taeta Desa Cipacing. Mudah-mudahan pangersa Ketua MUI sehat sapapaosna. Kahandapna deui aya Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT anu sok rancage mun digawe. Mudah-mudahan Pak RT sing ngalintuh. Ulah bari ambak atuh Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua majelis taklim oge ketua DKM nu aya di ieu wewengkon, para agnia, mudah-mudahan ieu lembur sing janten lembur nu barokah lantaran diusian ku jalmi-jalmi anu takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak MC Master of Ceremony anu parantos maparinan waktos kanggo abdi cumarios sok sanaos rada ngaharewos. Mudah-mudahan urang dieu teu ngetang kana bobos. Kalayan teu ngidangan rasa hormat. Teristimewa Sohibul Bait kersana Bapak undang Miss Dani miwah Ibu Apong, Ibu Apong Neni. Mudah-mudahan ieu acara walimatul urus sing kalebat kana acara nu barokah. Barokah kangge nu sarumping, barokah kangge nu kasumpingan. Ieu urang sadayana kempel ngariung sejak deudel doa kanggo teristimewa calon mempelai wanita oge calon mempelai pria anu boga lalakon dina poe ieu jeung poe isuk, raja dan ratu sehari mana sapoeurnya. Mudah-mudahan sing naon sing langkung barokah kusumpingna jalmi-jalmi nu saroleh dulur baraya katu tatangga nu hadir ieu sing janten deudel doa kanggo bekal hirup rumah tangga. Sabab rumah tangganya eta ngajedog lain sok poho. Rumah tangga mahnya eta ibadah nu beda jeung ibadah nu sejen. Leres teh. Salat mah salat puguh waktuna ieu. Nya ge wajib tapi sapoe ukur 5 waktu. Oh, Pak RT. Atuh RT gawe naon nyepenot di dinya. Batur. Oh.
bisaan RT mah diketan rangda beda lo bisaan mainna mah doakeun sing panjang umur los teh batur parah los engke tinggal main apa sorangan boho. Jadi haji wajib tapi waktu nak puguh dina bulan Zulhijjah atau napi Zulqa'dah. Betul? Zulqa'dah jalan bagus berangkat ke Mekah. Betul? Puasa wajib tapi eta puasa ayatna dina setahun sekali dina bulan naon? Ramadan. Pan kamari mah kuwu urang boyah kieu borora bisa udun oh dulu kuwu jika kenal pot RE King ngelun beti tadi nya atuh kamari mah bulan puasa borora bisa udun kitunya oh kabeh ngarasakeun lapar dahaga halabhab karasa margi puasa hawa panas kacida. Nah ujuk-ujuk pas solong kurang mau kursi iya lapar dahaga halabhab karasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucunguk mapah kawas kormati Mekah. Oh keur puasa mah hawana pan eta nepo teh kotok jeung coklat nyabunya atunya atana pos hanlat ya pakuun pos hanlat kok 3 marjan ih keur puasa mah hawana kitu segala katempo alus betul tah teu aya lepatna abdi ngucapkeun sebab urang sadayana teh nembe keluar tina bulan suci Ramadan mangkaning aya mangkaning ni dia saur Kanjeng Nabi teh kieu rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu sumang salakha qabla ayyughfarolah rugi jalma nu kaluar tina bulan suci Ramadan tapi teu meunang panghampura Allah. Bahkan dina konteks hadis nu sejen saking rugina malaikat Jibril nyeuceub saking kecewana Jibril ka jalma-jalma anu teu meunang panghampura Allah gara-gara naon teu ngamanfaatkeun momen bulan puasa nepi ka si eta teu meunang panghampura Allah. Kunaon si eta teu meunang panghampura Allah? Batur sahur, batur buka, nu sejen salat tarawih si eta marahin tah heueuh. Batur mah sibuk tarawih si eta mah main gapleh. Batur mah tadarus si eta mah maca status. Cing tanya ke ibu pribadi masing-masing kamari puasa lolobana maca status atau tadarus? Maca status nempo ceneni masang status alhamdulillah geus kabeli baju burugundi. Jalaman hajat narima amplop teh make baju burugundi. Nempo ceeh aya geus kabeli baju simmer. Hayu we urang menempoan status batur ai tadarus henteu tah eta teh ngeunaan hal eta jalma-jalma nu teu ngamanfaatkeun momen puasa bulan Ramadan kaluar manehna dina bulan Ramadan teu meunang pahampura Allah maka kaasup jalma nu didoakeun ku malaikat Jibril ketika Rasul menapaki tangga mimbar pada tangga pertama Rasul mengucapkan amin, tangga kedua Rasul mengucapkan amin, tangga ketiga Rasul mengucapkan amin. Sahabat bingung naroskeun ka Rasul, ya Rasul apa yang terjadi? Kami dengar dan kami lihat engkau mengucapkan amin 3 kali. What happened? What's going on? Aya naon? Kumaha Kanjeng Rasul? Ketahuilah wahai sahabat, Jibril mendatangiku kemudian dia berkata, Sakiya abdun adroka Ramadan fangsalakha minhu falam yughfar lahu. Kata malaikat Jibril, celakalah manusia yang dia mendapati bulan Ramadan
kemudian dia keluar dari bulan Ramadan atau Ramadan meninggalkan dia, tapi dia belum mendapatkan ampunan Allah, celakalah dia, kata Jibril. Apa kata Rasul? Amin. Yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan manusia terbaik. Sakai deh. Yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan manusia terbaik. Keung tuh, keung wah cok cengar cengir buat ting urang eta nu didoakeun. Naudzubillah. Baik we rasakeun eta urang kalakuan urang kamari bulan Ramadan lolobana kumaha tah? Nah urang kalakuan urang kamari lolobana ngudag panghampura Allah atawa memang urang kamari leha-leha? Kenapa kita kemarin risau, tidak takut tidak kebeli kue lebaran? Kenapa kita tidak takut untuk mendapatkan ampunan Allah? Nah eta jawabanana. Rugi cek malaikat Jibril. Saking rugi nak, saking naona rugi na orang termasuk jalma nu didoakeun ku malaikat Jibril. Mata keur memperbaiki kekurangan orang kamari. Apa yang kita kemarin lakukan di bulan Ramadan tuluykeun, teraskeun supaya orang termasuk jalma anu istiqomah. Nyabunya gitu. Maka ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Moga-moga puasa urang, salat urang, sujud urang, ruku urang, tadarus urang, ibadah urang, sedekah urang di bulan puasa ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Amin. Atas nama kru Ruhai mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan dan kita bisa mengamalkannya dengan lebih baik lagi dari tahun kemarin. Amin ya robbal alamin. Para sepuh sadayana di nararaga walimatul urus ieu ngahaja pangersa Bapak undang Miss Dani sareng Ibu Neni, Ibu Apong atuh Ibu Neni sareng Ibu Neni ngahajak ngempalkeun urang ieu teh keur deudel doa lain rek ujub riya takabur pakuwu tapi rek ngumpulkeun doa sebab rumah tangga teh teu saeutik jalma nu gagal. Naon cenah? Teu saeutik jalma nu gagal dina membina rumah tangga. Bobogohan mah 3 tahun 7 bulan geus rungkan aya. Kenapa seperti itu? Karena dia kehilangan arah. Ketika kapal berlayar, kalau dia kehilangan arah, maka dia tidak akan pernah mencapai satu tujuan. Tingali gerak jalma-jalma nu ngucapkeun ka jalma nu naon anu anyar rumah tangga, beber layar tarik jangkar. Beber layar tarik jangkar. Selamat menempuh hidup baru, mengarungi bahtera rumah. Tuh, tingali. Berarti ieu Ananda Jihan Imelda anu poe ieu nepi ka poe isuk pasti geus empot-empotan. Heeh, karasa kuring mah pakuwu. Eta jadi panganten eta geus teu puguh rasa. Udah kasurupan saurang dah. Asana eta jadi panganten rek teu bungah kumaha. Hari ini dan hari esok semua mata tertuju kepadanya, semua pikiran dan hati tertuju padanya. Betul? Ngahaja atuh singgasana lagi ngahaja didatangkeun. Sanajan menang nyewa. Atuh da ieu teh ikhtiar kolot keur ngabungahkeun anak, ngajejeuhkeun anak. Betul? Ieu teh Pak Undang mah ieu teh naon? Ieu teh lieur matak bege ditanya teh nyambung-nyambung. Atuh heuh mikiran naon coba ieu da murid ieu bayareun malulu. Betul? Kilang kitu ge eta anak. Hei anak, eta pengorbanan kolot nepi ka kieu naon teu nyaho.
kolot nepi ka gering eta mastikeun kebahagiaan anak mah teuing mastikeun teuing henteu kolot memikiran kumaha carana supaya anak bagja geus bagja teh geus dewasa teh supaya dijelemakeun ku batur nu jade pagawe negeri betul nu jade pemikir betul leres teh nya naon aya eta kolot nembongkeun catatan bon tilas ngabiayaan anak aya eueuh tah ayeuna sia geus jadi polisi tah tilas maneh sakola tah balikeun aya eueuh tah baheula sia dikuliahkeun ku aing ayeuna sia jadi kuwu bisa teh sia malikeun aya eueuh termasuk asana teh termasuk bapak saha bapak undang Misdani kikieu anteh manehna nya hayang memberikan yang terbaik untuk anaknya sing jadi doa mantak neng Jihan mana ya jalan mana mana oh dengein ya Jihan dengekin kakak dia ya listen to me okay today I'm come here gitu sing emut karena perjuangan kolot bahwasana mulai poe ieu jeung isuk ini adalah detik-detik terakhir engkau berada di dalam perhatian orang tua, berada di dalam kekuasaan orang tua. Mulai besok setelah ijab kabul, hukum memindahkan statusmu yang tadinya engkau berada dalam pangkuan dan berada dalam hukum orang tua. Mulai besok lepas ijab kabul, engkau hanya akan tunduk patuh kepada suamimu. Betul? Selepas ijab kabul, seorang wanita dia akan terlepas dari orang tuanya. Betul? Siapkan hatimu, siapkan lahir batinmu. Kalau tidak memiliki arah tujuan, engkau tidak akan pernah menapaki jalan yang engkau lalui. Kenapa? Karena kita pun akan bingung mau kemana ini. Tapi lamun orang apal arahna reka mana, yakin, mantap, step by step, secara perlahan tapi pasti yakin bakal sampai kepada satu tujuan. Maka kudu apal tujuan orang rumah tangga teh naon? Naon tujuan anak? Naon tujuan rumah tangga neng? Ih kalah leweh dah. Naon rek ibadah bari leweh ibadah nah gitu paku ari awewe mah gitu tah kulantaran cek neng Jihan rek ibadah maka ibadah dalam konteks anu jelas nyata itba'as sunnah nuturkeun sunnah Rasulullah karena memang cek Kanjeng Nabi an nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni eta hadis lamun dibaca ku jalma anu jomblo mah lain kitu bunyina an nikahu santai oh lain sunnati kapan gundul ka eueuh naonan eueuh sakalan nah matak an nikahu sunnati ari nikah teh sunat kami saha jalma anu ninggalkeun pagawean sunat kami atawa teu make sunat kami falaisa minni teu kaasup bagian ti umat kami maka dengan jalan menempuh rumah tangga engkau akan memasuki ranah di mana Rasul mencapai kesuksesan mencapai ketenangan melalui rumah tangga. Memang ngahaja ku Allah ciptakan pasangan hidupmu dari jenismu sendiri Pak tuh mata kaing mata rahayang nanya kalau laki mah heeh ongkoh ngaliuk di ieu teh tapi tara nembalan laki mah heeh unggal ditanya nyabu lalaki mah kitu kendor heeh la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup Allah ciptakan pasangan hidupmu dari jenismu sendiri. Ibunda Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri paling bawah anu pendek pang pendek
mantak sapinter-pinterna awewe angger bengkok gitu paku awewe memang karakterna bengkok ulah komo teu dinasehatan ge angger bengkok komo lamun teu dinasehatan tapi kilang kitu ge tong ditinggalkeun lamun ku urang diantep teu digeuingkeun teu dinasehatan beuki bengkok jeung eueuh deui nu pang bengkok-bengkokna nu aya di awewe nyaeta naon biwir awewe mah sok geurang awewe sok ngomong naon awewe lamun geus keheul ka salaki paku sok geurang ngablam-blam eta awewe sepuh lamun geus keheul ka salaki memang awewe marah ka salaki tapi marah teh dina sajeroning marah awewe eta pamajikan urang paku atuh ngejo mah ngejo nyeseuh teu eureun gegeroh ngan bari nyeseuh bari gegeroh babaung eta teh ngacaprak ngacambrung eta teh ari hareupeun salaki mah teu wani makana satukangan salaki ngadumel eta teh lamun katingali ku pakuwu kieu meureun jeung teh deleukeun pamajikan maneh urang utupluk eta teh utupluk mantak pang bengkok-bengkok nu aya di awewe naon biwirna pan kamari ge bulan puasa awewe tamat puasana mah bisaeun nahan lapar jeung haus ti isuk nepi ka magrib tapi teu bisaeun nahan biwir supaya teu ngomongkeun betul aing mah teu ngarti ku salaki teu ngarti sakitu kieu geus tanggal 25 aing mah can meulikeun baju batur mah geus renteg lomari ti kukuh aing mah maknya tahu dia aing arek make naon kongguan munafik deui bae lebaran lalucu susuguhna ripu kongguan munafik usina kiripik keler dibuka usina opak ranginang tiraha kongguan memproduksi ranginang bo mantak neng saha neng jihan tentukan arah naon arah urang teh itba ka kanjeng nabi niat nuturkeun kanjeng nabi rek naon rumah tangga teh hiji tujuan rumah tangga adalah untuk menelusuri sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digelarna hukum pernikahan teh adalah untuk menginisiasi untuk mendatangkan menjadi wasilah kecenderungan hati kepada ketenangan supaya ibadah orang tenang lamun ibadah orang lamun hati orang hirup orang tenang ibadah ge jongjon maka rumah tangga lamun dijalankeun ku jalma-jalma anu hatena tenang yakin moal lesot tina arah anu geus ditangtu moal menclek moal malincet moal mencros tina arah anu geus ditangtukeun sakaya deui menaon arah ieu urang hirup urang niat rek nuturkeun sunnah Rasul gitu. Maka kulantaran niat rek nuturkeun sunnah Rasul neng jihan pelajari naon cenah neng pelajari naon kudu dipelajari na awewe na kudu boga ilmu salakina oge kudu boga ilmu dalaman rumah tangga teu dibarengan ku ilmu pipasea pi omongeun pi cereweteun betul tak? Tah matak sing boga ilmu
neng jihan omat sanajan geus leupas tina orang tua tapi ti guru mah ulah sakali deui sanajan geus leupas ti orang ti guru mah ulah leupas. Naon fungsi guru? Fungsi guru teh keur jadi penasehat. Jika nukanya nyerian belikan atuh cahayangan sosis meren. Jadi poin nu kahiji rumah tangga teh niat nuturkeun sunnah Rasul. Nu kadua tujuan rumah tangga teh neng jihan wa takdziru ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam, niat nyeureurkeun umat Rasul. Nah cenah neng niat nyeureurkeun umat Rasul. Pancen Rasul teh gitu, tazawwajun nisa wadudal walud, nikahilah olehmu perempuan yang wadud, perempuan yang walud, waludal wadud, tegesna perempuan anu walud jeung wadud. Naon walud teh? Perempuan anu subur. Naon cenah? Awewe anu subur, teu kacolok laju keureuneuh bae. Rumah tangga itu, pernikahan itu adalah untuk melestarikan ras manusia. Dengan adanya hukum pernikahan, maka ras manusia terjaga melalui jalan fitrah, jalan agama. Matak lamun jalma berkembang biak teu make akad nikah, maka keluar tina fitrah. Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya. Fitrah nu dimaksud di adalah agama. Matak lamun jalma keluar melenceng tina fitrah, moal regejeug hirup teh, moal apa? Moal ecrem. Melalui hukum pernikahan, ras manusia dilestarikan dengan jalan sahih, jalan anu bersih, garis keturunan terjaga, betul? Dengan kesucian yang terjaga. Kenapa? Karena dikukuhkan oleh hukum pernikahan. Maka melalui pernikahan manusia bisa berkembang biak dan Rasul pun akan merasa bangga. Tazawwajun nisa waludal wadud wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah olehmu perempuan yang walud, yang wadud, yang subur, yang penyayang. Kenapa? Karena aku akan merasa bangga nanti di yaumil qiyamah ketika memiliki umat terbanyak di antara umat yang lain. Ibu paingan cokolot baheula banyak anak banyak rezeki neng jihan. Banyak anak banyak rezeki. Insya Allah neng jihan mudah-mudahan di paparinan turunan anu seueur. Beres panginten akad nikahnya matak Pak Undang beres akad nikah ulah loba omong. Pak Undang mah ngungsi, berikan ruang kepada pengantin, tong diganggu itu ceneni ulah kepo ngadenge rukat terkait di kamar pengantin kalau diketrok neng teu naon aram jadah kos teu pernah ngora matak ulah ieu ulah kepo tinggalkeun ameh tereh namper gitu. Menang 3 bulan teh neng jihan weureu sampai jagreg. Kunaon nyi cek mamahna teuing mah seueul. Eut atuh eut heula.
Alhamdulillah cek neng jihan kayak ada manis-manisnya gitu. Ih gening angger keneh wae buah asup angin kerok atau dikerok berem ku beremna. Ih gening aya keneh wae cek bapakna. Emang kunaon neng geus dikerok enggeus teuing da ti kamari ieu mararasaan meureun hayang Indo Cafe. Kapan ari nu nyiram sok teu puguh rasa apa ku aing mah lain meta kopi lain ieu mah henteu ento ieu mah ih aing mah kalah keprok. Pancena ari keur nyiram mah kudu diturutkeun. Lamun teu diturutkeun teh bisi kumaha onam. Pan urang dia mah pakowo teu sieun ku doraka mah. Tapi lamun kumaha onam ku pamali sieun. Berjing nepi ka poe ieu aing can pendak mah onam teh nu saha nu mana sih? Barang nanya-nanya kan ini mah ari mah onam teh nu kumaha atuh eta cenah dulur nama erot. Bohong. Lamun teu diturutkeun bisi ngacai. Oh barang lahir anakna ho ngadai be ngalebet deh. Oh tah anak dia adalah baheula hayang Indo Cafe meureun. Tah. Barang beh diu neng jihan teh ngalahirkeun betul. Ngalahirkeun anak. Oh beres lahir teh nyiram deui. Lahir kembar nyiram deui. Alhamdulillah. Nepi ka anak neng jihan teh geus teu karasa aya 12. Alhamdulillah. Eta mah syahid akhirat neng jihan kitu mah. Barang caritana teh lebaran paku datang eta anak kabeh 12 siki. Nu hiji jadi balik hiji. Nu hiji jadi tentana. Nu hiji jadi kungu. Nu jadi bidan. Nu jadi pengusaha, jadi karyawan. Nu dagang datang eta anak kabeh ka imah saha? Ka imah jihan. Oh, menang saminggu balik deui budakna. Baralik deui mah cenah da kudu gawe deui da mah jadi polisi mah pasti bisa sahalse. Pan kudu jaga di jalan gitu. Omat ya, lamun tugas di jalan ulah sare bisa disebut polisi tidur. Mo, kumaha atuh balik teh ka imah eta budak balik teh mekelan ka neng jihan gepok 2 juta. Oh ngahulang. Oh gede-gede teuing cek neng jihan. Budak kadua gepok di 2 juta. Lu katilu gepok deui. Nepi ka nu bungsu mere 2 juta. 2 juta. 2 juta kali 12. 20. Oh mah neng jihan ceurik gegeuk nalangsa. Kapendak ku bapakna. Ku salakina. Kunaon sia leweh nalangsa bapak. Kunaon sia nalangsa kitu? Pan eta duit dicecekel. Sedih bapak sedih ai kieu teh mah ai kitu kunaon? Nya hore kieu mah anak balager kieu mah nyeun anak teh 25. Alhamdulillah. Ih teu nyahoan ece mah. Pan karasa ieu ku bapak baheula anak keur laleutik eta ngurus anak 5 4 genep da sarua ieu capek nama. Betul. Cing eta ayeuna budak baheula keur laleutik ayeuna budak geus digarawe geus tarobangka geus dewasa sarua bebeunangan teh Pak. Weuteuh duit teh atawa oh ipan anu hayang kopi lagi jihan. Oke lah kalau begitu. Nah Bu, jadi tujuan rumah tangga teh keur nyeueurkeun umat Rasul. Tapi bukan hanya nyeueurkeun umat Rasul, kewajiban kolot teh mencetak generasi anu
anu saleh. Generasi nu kumaha? Hiji nu disebut generasi anu saleh mah nyaeta generasi anu mampu menghadapi tantangan zaman, mampu menjawab persoalan sosial di masyarakat dengan berbekal iman dan takwa. Loba geh anak ai koclak mah kabeh jeung naeun. Heuh. Loba kulobana anak nu hiji momotoran aya. Batur mah taraweh si eta mah gerung-gerung motor aya. Setoran aya nu kitu aya. Pan eta budak ulah komo loba hiji ge musingkeun. Gitu. Henteu aya memotoran mah ngan ngorek HP aya. Mana deui si eta deui bae. Ai. Liu borong ku si eta nya. Tugas orang tua bukan hanya memperbanyak turunan tapi juga memastikan kualitas turun. Pisi jauhna lamun urang mangsa bodoh kanu jadi anak tidak peduli atas masa depan anak. Timbal balikna imbas anu lebih jauhna bukan hanya berdampak pada keluarga kita pribadi masing-masing tapi oge kana lembur nu diusi ku urang. Betul? Ieu lembur sakieu tenang? Nyawa. Lembur sakieu tenang? Rukun? Damai. Dipakai usaha? Endah? Orang ngasuh budak di dia tentrem? Itu karena orang-orangnya masih memiliki kasih sayang, masih memiliki rasa tanggung jawab. Pak, dewasa ini kualitas kepedulian manusia menurun sehingga datang generasi antepan. Pepeje lamun urang dieu ngarepkeun generasi turunan anu saleh ulah jadi masyarakat anu antepan. Jadi kumaha atuh? Hayu cek Kanjeng Nabi tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab lamun aya jalma doraka saurang di dieu cukup keur nyered kabehan kana bebendon Allah. Nu dorakana mah saeutik nu taatna loba tapi gara-gara nu saeutik lungsur bebendon Allah eta ketika bencana datang naon eta nyengled kanu doraka unggul, naon eta bencana datang kanu salah unggul gitu sadayana kabagian. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang menyicingkan. Naon atuh? Karena kita menjadi generasi yang mengantep. Naon atuh? Cuek. Mangsa bodoh. Paduli teuing anak batur ieu rek ngaji rek henteu kajeun pakuwu, paduli teuing rek sakola rek henteu kajeun, paduli teuing si eta rek sae rek suul rek naon rek alus akhlak rek goreng akhlak anak batur ieu. Lamun urang geus jadi antepan ulah hayang ngarep-ngarep boga turunan anu saleh anu sae akhlakna. Sepanjang urang ngarep-ngarep lembur anu baldatun thayyibatun warabun ghafur, hayu jangan berpangku tangan tapi bergandeng tangan dari mulai pejabatna, ulamana, agniana, tuh betul. Ulama butuh dukungan ti saha? Ti pejabat sebagai bentuk legalisasi keur menuangkan konsep jeung keur melangkah supaya tidak menyalahi aturan. Pejabat oge butuh saran dan nasihat dari ulama sebagai masukan, sebagai bahan bakar untuk langkah selanjutnya ke depan. Ulama jeung saha?
pejabat oge butuh dukungan ti saha? Ti para agnia. Untuk apa? Operasional dalam menjalankan kegiatan. Maka 3 serangkai ini cukup untuk membangun sebuah peradaban. Maka jangan kita melihat satu keutuhan negara sadesa wae, sakampung wae dieusi ku jalma-jalma anu peduli keur nyiptakeun generasi anu soleh. Insyaallah mungkin ini akan menjadi lembur percontohan. Amin. Jangan ban alamin. Bo ibu, maka nuka hiji kenalkan anak-anak kita kepada sosok teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan sok dibaraca lain ku orang dia. Kenalkeun ke anak aya sosok nu kudu dimuliakeun ku urang. Pan ari bulan Mulud mah bulan Rajab sok dibaraca ku urang dieu nya. Saha? Kanjeng Nabi minimal namanya disebutkan di telinga anak supaya anak tahu dan familiar, supaya anak tutumaneun lupingkeun jenengan eta teh bahwa sosok nu mulia. Mari kita tegaskan kepada telinga anak-anak kita, ada sosok yang mulia, kecemerlangannya seperti bintang di langit, melebihi bintang di langit. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks qasidah nu aya dina berjanji salatullahi malahat kawakib versi Tujmain Rabadik Tahai rawahu Sahrukan. Bismil habaib fahadza syukru atau farqaib Nabiullah khairul khalqi jama'a lahu 'alal manasib wal maratib salatullahi malahat kawakib Ahmad khairi man rakiban najaib hadahani surah bismil habaib fahadza syukru atafar rakaib. Khairul khalqi jama'a lahu 'alal manasib wal maratib salatullahi malahat kawakib Ahmad khairi man rakiban najaib hadahadi surah bismil habaib fahadza syukru atafar rakaib. Ya Habibi salam
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Anu parantos nyawer syukriya lain semua terek nyawer media ya bungkul salila-lila ngajantreng dia di halangan orek nyawer ya da eta mah memang ieu mah da wartawan senior tugas nage meliput gitu. Ieu mah wartawan ti RT duka di Indosiar gitu. Bo sakali deui hoyong kaduh murang kali soleh kenalkeun ka Kanjeng Nabi. Kedua, didik supaya cinta ka ahlul baitna Kanjeng. Nu katilu, didik supaya cinta kana Al-Qur'an. Lamun umat Islam geus jauh tina pedomana Pak, naon bedana bangsa Indonesia jauh ti Pancasila, betul? Lamun bangsa urang geus jauh tina rarangken tina pondasina rek kuat imah moal, rek kuat imah moal. Matak lamun urang-urang ieu jauh tina Al-Qur'an rek kumaha anak urang atuh. Lamun indungna bae indungna teu beuki maca Qur'an komo anak sakaya deui lamun indungna bae teu beuki maca Qur'an diajar Qur'an memahami Al-Qur'an mengamalkan Al-Qur'an komo anak incu geus dinaskeun ku Kanjeng Rasul generasi kaditu teh lain leuwih alus leuwih goreng da karasa ieu meureun ku urang dieu ge masjid geus jadi markas aki-aki Pak lolobana eta di masjid nu ngarora pamuda atau aki-aki oh disangkana meureun masjid teh markas aki-aki meureun Ibu yuk mari kita sama-sama bergandeng tangan ulah kena-kena lain ulah kena-kena lain ustad ulah kena-kena lain pejabat lain RT lain RW lain kuwu kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga generasi makanya seorang ibu harus menjadi benteng utama dalam rangka menciptakan generasi anu solehah. Paingan cek Rasul arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan. Opat perkara nu bakal ngadorong seseorang bahagia dalam rumah tangga. Hiji, ketika memiliki seorang istri yang solehah. Matak nang jihan, berusahalah untuk menjadi sosok istri yang solehah. Kenapa? Karena generasimu akan tertumpu padamu gitu. Anak etapan loba ulin jeung indungna daripada jeung bapakna, betul? Pan bapakna mah meureun nya kudu dagang sosis nya bapakna mah atuh berang-berang dagang jeruk nya neangan napaka dagang aromanis rupa-rupa. Seorang ayah mencari nafkah aya dagang cilok aci, aya di dagang cimol aci, aya deui nu dagang cilung aci, aya nu dagang cilur aci make telur, aya nu dagang cimol aci di mall. Mentak bisi paku rek ngaridik pamuda di dieu nyieun ciduh aci diseduh datang pemuda mau roda tok naon jang eta ciduh meuli 2000 inovasi Pak Kuwu gagabah teuing eta ciduh pan ubar teu nyahoeun pan urang baheula lamun nyeri mata ku indung di ubaran naon ciduh bari betul dulu mata sia belekan non eta geuleuheun indung kana cilah anak henteu ku bacek indung vitamin sod indung mah moal aya nu geuleuh ka anak mo indung mah moal aya nu geuleuh ka anaan tilas dahar anak ku indung mah dibeak aya di anak meakeun dahareun indung
eueuh mun beas indung beak. Betul Pak? Pangaboga kolot di aku kuan daekeun kolot ngaku pangaboga anak. Batak jihan dengein Bapak hidup meakeun tuangan hidup kilas dia hidup dari kepohan kepehan hidup indung hidup sok isukan lamun hidup boga milik rizki jadilah wanita solehah. Nu kumaha wanita solehah teh? Tidak memutuskan silaturahmi dengan orang tua, terutama dia taat tumut bakti kalau jadi suami. Dengan neng jihan menjadi suami istri yang berbakti kepada suaminya, orang tuamu akan bangga. Mereka tidak akan kecewa ketika melihat anaknya kapake kusalakina dipikanya kusalakina. Itu menandakan berarti bakti neng teh kapake kusalaki. Tapi lamun kadenge rumah tangga neng teh riwe angin puting beliung, kadenge nate cukcrok, kadenge nate rumah tangga nate terombang ambing. Betul? Jangan sampai suamimu kehilangan kepercayaan kepada istri. Kenapa suami kehilangan kepercayaan? Itu karena seorang istri tidak mampu mempertahankan kepercayaan seorang. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Betul? Aku takut sayangmu terbagi. Aja dong aing sok poho gerak. Aku takut rindumu terbagi pada orang. Sok ini balik dong ku aing gerak. Pada orang lain. Betul? Cukup saja. Anjay. Si Bang. Oh hiji gelo. Jangan sampai tambah lagi di luar semua sana. Betul neng? Oi, wanita solehah, awas, setiap istri harus berusaha menjadi wanita solehah, karena itu benteng pertahanan bagi anak-anak kita, dan juga menjadi obat untuk para suami. Wanita solehah bisa menjadi obat untuk para suami. Ketika suami pulang dari pekerjaannya balik ke imah, cek tau kali tanya deuleuh heula tah beungeut salaki kumaha kaayaan lamun ceudeuh maleuk meuk buru-buru ulah wakananya nanaon suguhkan kopi siapa payung naon bisi salaki balik dagang teu payu. Bisi salaki balik dagang teu payu borora eta arek aya nu meuli ka dicaram ku indungna mah hayang sosis sia kamari ge meuli sosis utah eta euceung ngomong kitu kadenge kudu ngajual kudu padagang nyerieun hate eta mentak lamun moal meuli teu kudu ngomong macam-macam moal mah moal bae geus mah teu boga duit kitu lain ngomong kalakan kamari ge sia mencret ih suudon pan eta teh batur mah keur usaha mah hayang jeruk ulah tidinya barang belina aing ge kamari meuli 1 kilo hasem teu mikirkeun tukang jeruk mah 10 kilo kabeh hasem bo heuy salaki balik ka imah neng jihad tinggali heula raut muka ya kumaha raraina lamun cerah kakarak asa kitu ibu bo aing ulah main ieu mah salaki borora ieu mah mapageun salaki ngampihan sepatu salaki sendal salaki salaki balik kitu nyaho aya kadang kala salaki balik keur ngaguhar salaki karak datang atuh ditokeran ku cokor salaki heuy hodang
pamajikan jam sabaraha ya aya nu kitu Pak aya bedil musingkeun eta salaki pamajikan mulai gitu mah aya nu kitu Pak aya Pak tuker tambah Pak salaki balik teu nyaho di mana apal neng jihan salaki wayah kieu biasana tos asar baliknya buru-buru jam 3 teh iba ku Cihaneut heuh meh morolok tadaki kabeh rek mapageun salaki berhias engkau di sana berhias ieu mah lain ngahias teh rek ulin lain rek mapageun salaki ieu haram jadah doang apal salaki rek balik buru-buru engkau berhias pake segala rupa heng maneh heng didinya mimiti pelembab whitening tuluy pelembab lightening ameh ruhai juga orai sanca pan baheula mah bah eta ukur Kelly nya awe urang dieu rek kondangan marake Kelly kot harerang hinyai beungeut baheula mah alina mah loba rupana nya loba rupana engkau berhias apa salaki rek datang papageun salaki sagala dipake tuluy terakhir make ieu teh naon halis iya nanya ke awewe kunaon awewe lamun make halis bari calangap sok tingali geura pamajikan pakuwu geura ai kuwu bukan pamajikan entok tara dihalis kasihan deh lo belikeun atuh masa iya pengen punya istri cantik tapi nggak dimodalin ya kan iya masa iya istri kita pengen cantik harus pakai tepung sajiku lah cantik kagak kriuk iya pamajikan teh cikeun naon gelis henteu juga caruh bulan tinggal itu nu harisna karandal pasti bari calangap eta anu halisna kandel eta teh halis konvensional Pak Kuwu dulu kuwu leweh diomongan ku aing dulu asana aing ieu balik ti dieu eta ibu kuwu jeung Pak Kuwu aya puting beliung aing mah ieu eta anu halisna ipis mah eta Pak Kuwu halis BPJS orang ibu kuwu lagi halisna BPJS Pak Kuwu balikeun atuh da murah ieu murah nupang alusna halis teh eta teh ngan ukur 25.000 nya lamun wardah pelembab nu leutik 45.000 apal aing mah sok meulikeun nyaho aya serum nu leutik teh nya teh kita serum teh eta apa Kuwu hawana teh hayang sok pokokna mah lamun ningali awe geus seperti hayang ngokop we Pak Kuwu ya tenang Bu Kuwu tenang pangmelakeun tenang Bu Kuwu apal neng jihan apal ayeuna waktu balik salaki papagin dong naon atuh papageun beres itu lipen dan sebagainya terakhir pakai minyak sungit kapan eta biang kerokna eta teh loba pejabat rungkat gara-gara kacang ulah pejabat kiai ge kiai lain anu dadah-dadah bo eta biang kerokna eta
ih teu nyahoeun sia mah. Datang salaki Neng Jihan geus nyang heuy dina panto. Assalamualaikum, salaki. Waalaikumsalam. Asana Pak lamun urang unggal poe disambut kitu ku pamajikannya. Asa dihargaan teu Pak? Asa dihargaan. Ieu mah salaki teu nyaho gimana teu nyaho wayah naon dah hatang. Ih, Bapak iraha balik. Iraha datang, lain iraha siana molor wae. Pokoknya matak awewe solehah mah dia mampu beradaptasi ketika memiliki seorang suami, seorang pejabat, maka pahami tugas seorang pejabat. Oh dulu ibuku keranyakeun iya harga halis dulu. Us janjian oh. Seorang istri yang menjadi suaminya pedagang, Bo, lamun salaki ibu pedagang, pahami pekerjaan seorang pedagang. Pan ari pedagang mah heuy. Pedagang mah kadang-kadang aya payu, aya rame, aya tuh. Mau kemana ini? Ari pedagang mah aya rame, aya marema, aya kadang cash, kadang pan eucan nu nganjukna ge. Ai ka tetangga wani nganjuk, ai ka Alfa mah teu wani ieu. Nah, sia malotot ka aing. Bo, awas. Betul. Wanita solehah dia memahami pekerjaan suami, sehingga tidak banyak tuntutan. Balik tak awewe solehah maneng jihan bukan berpacu kepada tuntutan tapi kepada kewajib dalaman rumah tangga, tahu tugas kewajiban masing-masing. Insya Allah salakina nyumponan kewajiban, maka dengan seorang suami menyumponi naon atuh mencukupi menyahoni nya si eta teh menyahoni tah. Lamun suamina mencukupi atau memenuhi kebutuhan atau memenuhi kewajibannya, maka tuntutan istri terpenuhi. Pamajikanana memenuhi kewajibanana, maka tuntutan suami oge dengan suami istri menjalankan kewajiban masing-masing, hak masing-masing terpenuh. Tah kitu Bu. Neng Jihan amang yuk terus kan Gus gambaran gede nama kieu Neng Jihan cek Syekh Ibnul Qayyim mah gambaran awewe solehah mah pondok dina 4 rupa. Hiji pondok leungeun lain ngeteplek kaos unyil. Pondok leungeun teh henteu teu boros oge tidak ceceremed. Apal ceceremed? Cukat sanajan aya dina pesak salaki. Sanajan aya dina pesak salaki teu ceceremed teu dibikeun ku salaki mah teu wanieun. Ta eta awewe solehah. Isin embung mesin nyaga beli salaki isin teu dibikeun mah eta solehah kitu. Loh, itu korban berbicara. Jadi awe nu pondok leungeun mah henteu boros Neng Jihan. Gitu. Tapi pondok leungeun di dinya teh lain kahayang. Dia bisa menjaga harta suami dan kehormatan suami. Itu Bu. Awewe teh sing bisa ngajaga harta suami jeung kehormatan suami. Nu kadua pondok lisan. Nu kumaha Neng Jihan pondok lisan teh lain berarti Neng Jihan ngomong kudu lain pondok lisan di dia teh seorang istri yang tidak mencela suaminya. Maksudnya tidak mencela suaminya, menghujat suaminya, atau
mengolok-olok suaminya. Apaan kitu awe mah lamun keur keheul ka salaki teh leungit kahadean salaki. Naon? Oh, lamun keheul ka salaki seolah-olah salaki teu pernah berbuat baik. Tuh deula culang cileung jelema nama. Maka pondok lisan dirinya teh tidak mencela suami. Balik tak perkataannya, ucapannya penuh dengan rasa hormat takdim kalau jadi salaki, ngademkeun salaki, niiskeun salaki, jadi obat penawar keur salaki. Lain kalah nyeuneu, lain kalah nyeuneuan. Panolobana mah eta nyeuneuan ieu pamajikan teh. Heueuh Kak, heueuh tuman sakalian Pak. Sok pager. Ayeuna kitu. Racun eta teh. Tahu cenah? Racun. Wanita solehah adalah perhiasan dunia, tapi awewe anu teu soleh mah eta teh racun dunia. Gitu. Jadi ibu menek jadi perhiasan jadi racun. Bo, mending jadi perhiasan mending jadi racun. Perhiasan. Deduanana ge berfungsi eceuk mah. Atuh urang dia lamun rek panen kadang-kadang gagal panen kunaon ku beurit. Eta beurit moal beak lamun teu diraj. Matak lamun beurit bapak gegerbegan dina kokolor. Pan moal hade kudu diraj. Nu katilu pondok mata teu loba kahay neng jihan. Sesuatu itu bukan berdasarkan kahayang tapi kebutuhan. Ieu mah sagola diasup-asupkeun ka imah geus mepet we imah teh ku barang-barang anu teu dipika butuh. COD deui online deui belanjalah sesuai bukan berdasarkan kahayang. Anu terakhir pondok dina suku pendek kaki maksudna naon jihan teu indit keluar imah kecuali aya izin. Nu kaduana aya keperlu saeta kartos neng hiji dua wa auladuhu abroron lamun urang boga murang kalih anu abror bagja rumah tangga. Nu kahiji antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroron. Anak geus dibahas tadi. Lamun boga anak soleh bae we di akhirat di dunia oge bakal bagja. Betul Pak. So ayeuna urang mah petani tapi anak jadi polisi bagja teu? Eta teh gambaran akhirat Pak. Teu akhirat teuing di dunia derajat anak ngaluhuran kolot bagja teu? Bagja teu? Ngemutan ka urang dieu. Anak teh bisa jadi opat perkara sabaraha? Anak teh bisa jadi hiji qurrata ayun, dua bisa jadi zinatun, tilu bisa jadi fitnatun, opat bisa jadi aduun. Sakea deui. Anak teh dinas dina Quran, lain cek abdi, cek Quran. Dina Quran teh dibahasakeun anak teh bisa jadi opat per nu digedekeun ku urang. Hiji bisa jadi qurrata ayun, sumber kebahagiaan orang. Dua curuleu panon sakurna nempok bangga gitu. Ulah komo kolotna batur ge milu bunga ku anak urang teh qurrata ayun. Nu kadua zinatun perhiasan di tengah keluarga. Haneut imah teh Pak, rame imah teh, anak geledek we sepi imah teh. Neng kamar tinggal kamar, kasur tinggal kasur, ngan ukur beberes we unggal peuting. Baheula mah di dieu teh si Neng si Aa deng di dieu teh sarare ayeuna mah geus darewasa mah baroga imah sorangan sepi imah teh. Tuh. Entak sing loba anak mah neng jihan. Dan geus geledek mah anak da areueuh ieu beak balik ka modal kolot teh. Kolot siapa? Nya. Tuh. Tuluy. Mau sabaraha? Lo katilu.
Anu kedua naon bieu? Oh, fitnatun. Oh, zinatun. Nu katilu fitnatun. Anak teh jadi ujian. Jadi ujian ka kolot. Mang pirang-pirang kolot aya kolot pusing ku kalakuan anak. Aya kolot pusing ku hirup anak. Gering ku anak aya. Upaeh ku anak. Aya viral kamari ge dina TikTok. La ilaha illallah. Anak jadi fitnah keur kolot. Loba kolot wirang ku anak aya. Yuk jangan sampai kita rugi dunia rugi. Cing nanya ke orang dia, eta ngasuh budak capek bu? Nyusuan budak capek? Sok eta budak keur leweh keur kieu keur pengajian budak hayang nyusu dibikin moal. Dibikin pak, budak hayang nyusu keur pengajian leungit ka isin awewe mah. Sekarang serelek burahel. Nyong 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 nyong. Leungit ka isin teh teu di pengajian teu diangkot dibikeun serelek burahel nyong 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 nyong. Betul? Coba di imah bapak sok kokos hawadan sok hayang nyusu ka pamajikan dibere moal. Oh kolot-kolot meureun cenah meureun. Nya beda ku anak mah elehnya punya. Eleh ku anak mah. Tapi jangan lupa, pernah tuh ibu berpikir bahwa kita akan berpisah dengan anak? Gara-gara salah asuh, gara-gara salah pola asuh. Gara-gara salah pola asuh neng Jihan, jangan sampai kita berpisah dengan anak kita. Kama qala Maduri. Tega anak jahannam. Aya nu tega moal bororaah ka jahanam pakunya labuh we anak diburuan lumpat kolot anak gering kolot milu ceu bahkan anak gering kolot leuwih gering teuing kolot gering mah anak gering mah kolot ka urus timiti A sampai Z eueuh nu kaliwat katetap ka usap tapi kolot gering teuing ka urus teuing henteu aya nu kaurus mah nya. Oh iya. Jai kolot mah paku eta hirup deukeut jeung anak. Ih, teu boleh dilongokan geten kolot mah. Sieun anak minantu teu dahar. Nyi, ka mana si Aa? Atuh gawe mah bieu mah pisan. Enan mah henteu rek milu ngising. Coba terek ngirim. Oh, da minantu koplok. Ngarap-ngarap pangirimi toha enon mah henteu milu ngising mah oh atuh da kosong ieu mah jig we kan itu sasapu we minantu nama barang indit ka dapur naon eta mitoha bener ngising henteu muka pabeasan la ilaha illallah kosong molongpong meureun minantu aing teu dahar tuh incu aing meureun teu dahar bieu sakola meureun teu sarapan da ieu pabeasan kosong kumaha eta mitoha kitu tara loba omong nyokot duit dina pesak padahal mainnya ge pamere sarua menang BLT ditunda dina meja dapur hayu nyi geus beurang cenah ka sawah mah nya bijakeun ka si Aa mah ka tadi ka dieu kitu nya mah barang minantuna ka dapur horeng aya duit ngagoler 100.000 disangka na menang salakina nunda teu nyaho menang ari kami toha hewa bae aya nu kitu aya bedil tuh eta mitoha nunda duit 100.000 sieun anak incu teu dahar nanya ka urang dia aya eueuh eta minantu unggal poe naongan pabeasan kolot aya eueuh anak naongan pabeasan kolot unggal poe aya pastinya Pak aya cuk ulah ka eueuh aya barang ditoong ku si eta anakna pinuh disiuk si eta mah Bu nu katilu wa khulatauhu solihina bagja neng jihan rumah tangga lamun boga tatangga anu soleh babaturan anu ingat gaya hidup kepribadian termasuk ibadah beragama tergantung gesekan ti
babaturan jeung saha urang ulin maka kualitas agama urang oge bakal katingali. Jeung saha anjeun ririungan jeung saha anjeun diuk termasuk dagang bakal kanyahoan karakter hirup teh. Saha babaturan anjeun maka agama anjeun oge bakal kanyahoan. Tuh anjeun boga babaturan tukang ngabohong bakal wani ngabohong. Anjeun boga babaturan tukang nganjuk tara mayar bakal wani. Heeh, da ngarasa loba aya balad. Nyaca anjeun boga babaturan tukang ulin mabal. Api-api nama ngaturkeun si Fuad ka Paud. Manya ngaturkeun ka Paud jam lohor kakarak balik. Aya nu kitu aya. Pilihan babaturan nu kira-kira matak ningkatkeun kataatan cokot, nu kira-kira ngaruksak jaga jarak, betul? Jihan, leungit jihan pilihannya hanya pilihan. Nu terakhir han pan sarojeng pun anak namina. Pun anaknya nu pangagengna jihan nami. Gitu. Ari ieu mah jihan Imelda, pun anak mah jihan Ihda Putri Soleha. Itu video anak aku disimpan ku abi di tahfidz Quran di adikro. Terakhir neng jihan wa ayyakuna rizquhu fi baladih, rizkina keluar di negara na sorangan, di kampung na sorangan. Atuh ngandung harti neng jihan bisi salaki hidup gawe di mana wae oge nya penta barokahna. Break bade liren break heula. Terakhir sekali gede yang jihan di mana wae salaki gawe jika kumaha wae pendapatan salaki tong ningali kumaha pamerekna tapi tingali nu keluar jorojoy tina hate ngandung harti bu pak rek leutik rek gede pamerek salaki tingali nu penting waktu nak tuang aya ngariung betul waktu nasare aya ngariung pan ari salaki teh batur hirup batur ibadah batur sare batur dahar batur ngomong sanajan salaki jarang ngomong nya heuh cuma nyoros cos nya cuma ngomong geus 3 kali itu mah karang sakali nyebutnya tah jadi salaki teh batur ibadah
bukan sekedar batur sare, bukan sekedar batur dahar, ngan lamun waktuna dahar salaki aya bungah teu, lamun waktuna sare salaki aya teu bungah teu nya, lamun salaki lamun waktuna sare salaki aya bungah teu bunga, sanajan pangala salaki good, oh bantuan gitu kan, sanajan sa pangala salaki good tapi waktu dahar eueuh, waktu sare bagja moal nya eueuh pasti akan ada yang hilang, betul nya, antukna eueuh teh ngarasa linglung unggal peuting bang barat dina bang baru kulit munding eta kahujanan sangsara pinuh kabingung gulang guling ngan sorangan gulang guling eta gulang guling pakawo lamun pakawo ningali nih gulang guling berarti di aya ini pelaku seni ya. Betul. Jadi neng jihad nya omat ulah nungtut hayuh we gede sanajan dibere leutik nu penting cokot barokah nah yo awewe mah sing bisa nonton macana sing bisa nonton ulah komo dibere gede ku salaki dibere leutik ge pas-pasan bisa nonton mahi. Ketika satu kali satu mangsa kondisi salaki butuh dukungan, butuh modal, butuh naon ngaranna teh saran ti pamajikan, kumaha majikan kakak kunaon sing ngalamun bae pugu kakak pusing ieu butuh modal sabaraha kitu butuhna teu gede nya mangan ukur 2 juta 2 juta nya atuh boga neng sakitu mah di mana pan ari kakak mere teh pan neng mah nyimpen saeutik metek neng jihan ulah boros ulah hejo cokor di mah heuh teu nyekol duit barang bang sia mah kasar batin 5 ulah hejo cokor teunden bisi aya butuh salaki teh aya sehatna aya gering tuh aya gawena aya henteu tuh salaki teh kitu neng jihan matak sing bisa naon abdi mah pakuwu kupun guru di warahna teh mun boga milik bikeun ka pamajikan keun pamajikan nu ngatur lamun pamajikan boros kakarak salaki nu ngatur kitu bere penghargaan pamajikan teh ulah hayu dikuak-kuak sorangan atuh ai peuting dikuak-kuak nya bere penghargaan da awewe bangga ku nyekal duit ge ulah komo teh ngambil nya kunyekal ge bangga geus atoheun komo lamun ceuk salaki jibeak kudu kabeh awewe mah kitu eta teh Pak matak neng jihan sing bisa nonton kumaha cara nontonna mahi 1/2 gramun beulikeun kana 1/2 gram mahi 1 gramun beulikeun kana 1 gram bulan hareup mere deui salaki aya sesa beulikeun 1/2 gram dihujah hiji jadi 3 gram betul tuh ketika salaki butuh urang bingung eueuh rek nginjem ka dulur sieun diomongkeun mere mah henteu ngomongkeun heueuh aya modal kitu heueuh pan urang nginjem ka batur teu diinjeman nyeri hate henteu nyeri hate padahal pan urang teu pernah janjian naon si itu nya ngajanjikeun ka urang rek nginjeman atuh henteu ngan ku urang kecewa karena teu diinjeman karena tidak sesuai harapan timbullah nyeri hate tanu kitu biasana tukang ngarep-ngarep pamere tak hirup ulah sok toma ulah sok ngandalkeun teuing batur ngandalkeun pamere semakin hayang dibere ku batur semakin nyeri hate hirup teh lantaran loba nu teu sesuai jeung harapan matak sing bisa ngandalkeun diri sorangan yang jihan tunda sautak saeutik ulah boros ulah nuturkeun ka hayang sesuai kebutuhan tiba saatnya urang butuh nu gede aya harta mah teu tulung
tatalang raga gampang nginjem ka batur ngancang gampang nginjem ka dulur ari boga mah jual heula matak lalaki hei lalaki sing mana lalaki ya sing gede mahar teh ieu mah mahar 3 gram gila aing mah sing gede mahar teh pan gede injem deui ieu ku urang nya sing gede mahar teh atuh gitu jadi kitu neng jihannya inti nama sing bisa nyimpen lalaki nu kaluar rezeki ti lembur sorangan rek dagang rek ngabdi ka negara rek kumaha we carana nu penting eta salaki waktuna kumpul aya waktuna tuang aya waktuna sare aya alhamdulillah mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo abdi sakpara kanca umum kanggo sadayana nu ngupingkeun omongan abdi teu leres sadayana tangtu di jerona aya nu kacampuran hawa nafsu aya kacampuran salah mangga pilihan nu saena piceun nu lepatna terus gitu setuju urang amalkeun babarengan teu satuju ulah ngahujat gitu ulah naon ulah menjustifikasi sebab kebenaran hanya mutlak milik Allah gitu belum tentu cek urang angka 8 buat teh cek batur mah angka genep betul matak paragi jeung parantina urang mah saling menasehati adapun cara dan metode silakan ambil gitu mana yang cocok dan mana yang kena mana nu rada longgar kana hate masyarakat da di jeung masyarakat mah galak teuing teu hade leuleui teuing teu hade tegas teuing diaromokeun balik ti dieu teh hayu balik teu rame makanya iya ibu nenek ngahaja manggil mau balik ke Ciamis jauh-jauh ameh orang dia bisa sedekah sorry kumaha gitu mudah-mudahan sing panjang umur Bu Neni sing loba incuna sugih ku incu saroleh kabeh pakuwu bagja mudah-mudahan ieu desa ieu lembur sing jadi lembur dihampura ku Allah Subhanahu wa taala kalian melalui hajat Bapak undang Ibu Neni urang dia sadayana kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala naik sado kalau lebih panjang kudana abruk-abrukan lamun pidato ulah panjang-panjang sebab beuteung kaburu kukurubukan buah tomat buah peteuy tamat euy gitu kulantaran abdi bade teras ka Garut sanes kirang sono mudah-mudahan urang tiasa tepang dina kesempatan anu sami tong waka incah engke ditutup ku doa ku guru urang terakhir ulah waka uwi biasana nu balik ti heula eta teh jurig sebab sieun kana doa gitu matak bisa aya nu balik eta teh rurusuhan saja wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.